Taneuh anu subur, taneuh anu pinuh ku sajarah. Di balik hamparan sawah nu hejo, di antara angin nu ngahiliwir jeung sora manuk nu ngagorowo, aya hiji kampung leutik nu nyimpen sajarah panjang tur ajen karuhun anu luar biasa. Eta kampung teh dingaranan Kampung Salapan. Sanajan ukur sakedik imahna, tapi unggal lengkah taneuhna nyaritakeun carita-carita ngeunaan janji, kasatiaan jeung kahirupan anu sederhana tapi ngandung makna. Dina zaman nu muki baju ieu, Kampung Salapan teh kawas mutiara leutik nu masih nyumput dina kaheningan Karawang. Kampung Salapan aya di Desa Gempol, Kacamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kampung ieu mibanda kaunikat sorangan sabab ngan ukur dihuni ku 8 kulawarga kalayan jumlah pendudukna sakitar 27 urang. Ngaran Kampung Salapan ieu mimitina dipake ti tahun 2010. Samemeh nama kampung ieu leuwih dipikawanoh ku ngaran Kampung Babakan Nonolo atanapi Kampung Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng Bapak saha? Itu was gitu. Ya, abdi sareng rerencangan ti Sekolah SMA Negeri Hiji Lemah Abang bade ngawawancara sakedik ngeunaan Kampung Salapan. Pikeun tugas sekolah Bapak kersa Salah. Punten nami abdi lulu di lulu bade naros sakediknya tentang kampung sejarah naon wae biasa diceritakeun sakedik kumaha asal usul Kampung Salapan teh. Asal usul Kampung Salapan saleres nama ieu nya upami kampung nama ti kapungkur ayahna di asan bapak lahir mungkinnya ngan wae kapungkur mah nami kampung teh Babakan. Kunaon meureun berubah janten nami Kampung Salapan? Pasti kan aya alasan nama. Alasannya teh 2008 tahun 2008 kapendak hiji batu bata teh agung ukurannya nya. Dan ayeuna kan aralit batu batanya ya. Itu mah agung lebar teh masih kapendakna teh di Serang. Tahun 2008 masih aya zaman ketiga atau napi kemarau panjang cek bahasa ayeuna mah tos teu aya nya. Jadi kapendakna teh waktos ngajublag Serang anu rada luhur dijublag maksudna mah supados gampil nyanyianana gitu tujuanna mah. Pada waktu eta pas ngagali taneuhna teh nya kapendak batu bata ukuran ageng, terus salah sawiosna teh dicandak sareng diteliti ka tim arkeologi karena emang keanehan eta nya dina bentukan ageng gitu. Yang menawi aya sejarah mungkin ternyata emang aya jawaban gitu di tim arkeologi teh. Ieu batu bata anu gaduh nilai sejarah. Sareng usia batu bata teh diperkirakeun antara abad kedua atau nepi abad katilu. Eta menurut para ahlinya gitu. Kan ari ahli meureun nyarios sareng ilmuna sareng alatna aya gitu kan. Santos eta teh diurug deui tah. Cuman satahun kapayun 2010 eta langsung ti Arkenas nu dongkap. Arkeologi Nasional. Beserta tim meureun gitulah. Kan tos setahun teh tos diurug deui ya, biasa diserangan deui, pelakan deui gitulah. Karena emang ilmu nyata, jadi digali teh emangnya masih seueur. Ininya teh gitu. Dan terus gitu teh tim Arkenas eta ka dieu mengunjungi kampung ieu, Kampung Babakan harita mah nya, Kampung Babakan. Ngobrol-ngobrol sareng warga nu aya di dieu, terus ningali dinu bangunan. Ternyata saurna teh unikna naon? Bangunan aya 8. Terus jumlah pendudukna di etang-etangna sadayana dinu ahli tugi kanu sepuh teh aya 27. Sadayana teh. Ayeuna lamun dijumlahkeun kan 2 sareng 7 8 oge gitu jadina gitu. Nah diteruskan teh di awit iraha yang terselami kos ieu
aya perubahan mah pasti ayahnya bohong teh perubahan mah anu alit jadi ageng terus ageng mungkin nikah kan gitu merenya kan upami nikah meureun upami sana ka dieu mah bertambah berarti bahasa teh 27 janten 28 upami ditambahnya ngirangan bahkan tak inti nama berunan sejarah nama kampung mah tahun 2010 itu da emang nih cenah gaduh rumus di tim arkeologi teh gaduh rumusna naon upami di tempat penemuan batu bata eta diibaratkan hiji bangunan duka eta mah candi atanapi kerajaan biasana beberapa ratus meter ke arah utara kaler lah kurang menurutnya itu pasti ada yang namanya kampung adat saurna gitu saur ahli teh ya kalau rasanya teh kalembur ieu tepatna teh kan upami di dieu mah lokasi batu bata teh berarti kapalih ditu kapalih kidul kan gitu tak kawit nama eta nama teh upami lembur nama tika pungkur upami perubahan nami namun kampung salapan 2010 gitu. Terus aya larangan atau naon gitu Pak di kampung ieu? Salaras nama anu namina larangan mah nya umum lah nya umum naon anu teu kenging saur agama teu kenging anu ku negara teu kenging nya ulah dirarempak lah intina mah. Tareng nu pasti urang diajar mengenal nama naon namina adab. Ya sanes ka dieu wae salaras nama ka mana wae adab eta mah kedah. Ya eta teh kunci hidup salaras nama lamun urang ngayang dihargaan batur urang kudu ngahargaan ka batur. Kan kitu nya. Iya. Itu sanes pemagahan Bapak ya hapunten. Intina mah eta. Terus tradisi nonen waya di kampung salapan teh di antawisna masih ayaknya di kampung salapan teh nu disebut ngabungbang. Ngabungbang teh saur orang-orang namanya salah sama kegiatannya melekan teh sore-sore lah bahasa teh. Melekan ngarariung orang gitu ya biasalah karena kan kehidupan orang teh kesibukannya kan benten-benten ya. Aya nu diserang, aya nu icalan gitu kan. Jadi ya, jarang pendak lah mungkin gitu nya walaupun bumi Pak tetangga lah gitu. Yang nyempetkeun upami malam Sabtu teh urang ngariung gitu. Kahiji meureunnan supados silaturahmi itu terjalin eta anu kahijina. Anu kaduana nya bila aya permasalahan di antara urang-urang da pastinya jalmi mah ada masalah sadayana ge. Ku ngobrol mah sugan aya jalan keluarna gitu. Sharing lah, saling sharing. Terus nya upami wengina nya biasa orang duduk bersama, orang ngadoakeun ka para almarhuman atau raya kan kewajiban urang masih aya keneh. Sekaligus pesan hidup bahwa ya orangnya bakal gitu hanya masalah waktu tempat doang ngabenten kena eta meureun gitu. Jadi intinya mah panginget-nginget lah ka urang supados urang kahiji ulah cek urang Sunda teh mah ulah asa aing hirup teh da teu gaduhna naon geuning urang teh wantosna di canda kuno gaduhna mun da maot geuningan nya gaduh jabatan gaduh harta bahkan gaduh ilmu sararakti ge tos waktuna maot. Jadi intinya naon sombongna urang gaduh naon sih kan teu gaduhna naon tuh. Terus Pak kumaha wargana ieu nya harapan kemajuan zaman ayeuna? Nah lamun ningali kemajuan zaman ayeuna komono namina teknologinya. Ayeuna kan era digital kan gitu bahasa teh. Menyikapinya yang namanya teknologi mah teu bisa dipungkiri bisa sahage ieu mah kan perkembangan zaman. Kari-kari ge urang menyikapina rek dipake naon ta teknologi beureun gitu. Pan teknologi mah hanya alat salaras nama.
Jadi pemeran utama namanya orang menyepengna gitu kan, ngendalikan nanti kan gitu meren. Dicanda kasayannya jadi saya meren. Dicanda kejahatan jadi jahat gitu. Teknologi kan gitu meren. Ngabobol bang teh lewat teknologi kayak hacker kan karena mungkin jahat kan teknologi. Bener tuh sih. Bami orang hoyong ningali kayak sejarah di teknologi kayak di HP, di YouTube. Kalau untuk baik ya nambah wawasan kan gitu meren. Intina kangge orang dienya bapak khususnya neken ka teraga oge kos itu silahkan belajar, tapi ya kita kasih pemahaman bahwa yang penting kitanya urang-urangna nu paling penting nama eta mah alat iya gitu paling kos gitu. Terus abi kan pernah maca artikel saurna aya tradisi nyekar sareng ngadoa di tempat ieu pikeun panghormatan ka karuhun. Tah, nyekar eta teh aya bulan-bulan khususna atau napi tiasa di bulan sanesna? Salar sama kieu nya duka sebenarnya sumbernya di mana eta. Tapi Bapak badai klarifikasinya bahwa salami ieu mah di Bapak mah teu aya nu kos itu. Karena naon kahiji meureun bakal jadi nimbulkeun fitnah. Komo lamun misalnya nyekar kata tangkalan. Walaupun ya misalnya ya orang tersebut teh gaduh pengetahuan lebih lah. Misalnya indra keenam lah atau orang-orang indigo. Mereka tahu ada sesuatu di tempat itu misalnya. Mungkin informasi anu orang alamnya sumber dari mana gitu ya. Bapak soalnya tak apa itu. Terus kumaha gitu harapan Bapak kaharepna pikeun kampung salapan ieu? Harapan Bapak ke kampung salapan ieu kapayeuna. Karena memang di kampung ieu teh katakanlah aya sejarahnya. Kaiji mudah-mudahan sejarah ieu teh tiasa kabukanya kaungkaplah gitu sehingga naon bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Inti nama Bapak mah senang sejarah, kami terbukti mah ini suatu kebanggaan khususnya bagi Bapak sebagai warga Karawang ya, lain cuma ruang lingkup kampung 9 tapi menyeluruh Kabupaten Karawang sebagai warisan budaya ti nenek moyang, bahwa dulu teh pernah ya peradaban geuning di urang teh cuman urang teh hafal itu. Intina mah tiasa ningkatkeun taraf perekonomian masyarakatna. Tujuan utamana hiji mudah-mudahan upami eta tos terlaksana teh deui saya ningkatkeun ibadahna eta nu pasti nama pangaraos nama. Ya ayeuna pirat lah ya urang jalan di bumi mah teu ka mana-mana seueur nu belanja. Dek salat acan mah cuma 5 menit atuh. Ayeuna kan salila ieu pake alasan capek digawe sibuk teh ya. Itu kan faktanya. Terus teh sih. Ya pirat ku ayeuna urang teh tiasa nyebut 5 menit tiba di bumi wae gitu maksud teh ayeuna ka mana-mana mah sugan ka antar ku capek teh alasanna teh gitu. Berarti geus kabina-bina ya tanggal kira-kira gitu. Tapi pakai batur padahal make maranehna masing-masing gitu ya. Tapi nomor satu ya mudah-mudahan ini bisa mempersatukan perbedaan oke nya ku jalan ieu tadina cara lebih jadi cara ke silaturahmi lebih kuat karena ayana sejarah ieu. Terusnya nuhun Bapak jadi nambah wawasan abdi sareng rencangan. Punten ngaganggu waktosna oge. Teu ngaganggu da.